lamun urang nyaritakeun masalah nikah atuh geus nyaraho kabeh ganjaranana geus apa ieu mah deuk nyaritakeun dongeng nu sok kukula dicaritakeun teh abeh urang inget baheula teh aya hiji awewe geulis beak geus tah geulis lamun geus kos kitu ngobongna beak malaya di dukuh mah kula kamari ka dukuh di Garut 10 mobil bus dukuh teh ternyata leuweung geledegan aya hutan sancang eta teh eusina maung melulu asana di dukuh ieu ge moal pati beda maung melulu ka jeung ngan bentukna we kos karari atuh adalah maung-maung kene eta awewe geulis tapi asal kawin bes salakina naon ke dikawinkeun deui sapeuting kaduana paeh kawin deui jageulis ieu sapeuting kaduana modal jadi aduh kuat tak kawin jeung awewe eta dikamasankeun bareng geus kawin paeh akhirna dikamasankeun ka masyarakat mimiti ka tukang ojek sia daek kawin jeung nu geulis bari anak raja nu mana anu geulis teh anu lamun kawin paeh eta jadi aing sarua jeung aing kawin ka diga micen awak aing teman bong aing mah kajian geulis tukang ojek pabeh teh daekeun sugan ku ari mah ka polisi ya polisi mah kan boga pistol kabeh ditawarkeun ka polisi imimiti polsek polres polda nyaraun kabeh eta anak raja teh geulis da mah pohara ngan asal kawin paeh kabeh polisi ditawaran cek polisi mbuh aing mah kajeun teuing nu di imah jore ge maning nu di imah bae aman ceknya daripada aing kawin jeung nu geulis sugih paeh teu hayang polisi embungeun kabeh TNI sarua embung kabeh ka bangsa pejabat embung kabeh ge teu daekeun geulis aya dinyana sugih aya dinyana tahta aya dinyana oh di istana atuh cicing ge tapi kabeh embungeun sebab kacaritakeun asal kawin paeh kan nasib jore ta kos kitu tah jang naon mamawa geulis jang naon kula deuk nanya maningan geulis haju kawin kanu jore atau maningan kasep urang teh tapi boga pamajikanna jore maningan urang jore pamajikanna geulis maning mana ai coba ya urang boga kasep tapi barang boga pamajikan jore haju urang jore tapi boga pamajikanna geulis maning mana siapa nih jorenya atau emang terlanjur jore meureun nah tapi Allah Maha Adil lamun urang kasep biasana boga pamajikanana jore lamun urang jore biasana boga pamajikanna geulis urang pendek biasana pamajikanna jangkung urang jangkung boga pamajikanna pendek
maha adil Allah. Lamun nu pendek kawin jeung nu pendek anak korban. Atuh bakal jadi bola bisa. Tah eta lah keadilan Allah luar biasa. Da ieu geus dikamasankeun ka mana bae awewe anak raja nu geulis arembungeun kabeh ge. Aya santri balik di pondok ngalamun. Aya nu nawaran, "Mang, kunaon? Mamang daek bung kawin jeung anak raja." Anak raja nu mana ieu? Anu geulis teh ya. Anu mun kawin paeh bae teh. Heuh bener eta. Oke. Kula hitung heula. Santri mah biasa jago ngitung nya. Daek paeh embung salamet. Daek paeh embung salamet. Daek paeh. Daek lah paeh los lah. Daek aing mah. Nekat dah santri. Nekat daek geus. Da beja ka babaturanana bahwa dekawin jeung anak raja nu geulis. Babaturanna ceuri kabeh. Berarti aing kapagi jeung sia paling ge saminggu deui. Beres sia kawin geus, aing selesai. Bebeja ka indung bapana, ceuri kabeh. Indung bapana, "Ceng, emang eueuh deui." Lain kitu, Ceng. Jabejana asal kawin paeh, asal kawin paeh. Kieu mah. Kuari malah emak jeung abah ridho ke hitung-hitung nganterkeun kula ka kuburan bae. Aduh. Itu sabodo sia geus nekat gitu mah. Geus mah lah pokona kitu bae. Akhirna tuh sakumaha nu dipasinikeun berangkat diiring ke istana. Kabeh careurik. Timimiti indungna bapana, uakna mamangna tatangga kabeh nganterkeun nyana ka istana nu bahagia. Kabeh careurik. Sasalabang ge geus nangkep, geus kieu geus kitu, selamat tinggal cek nyana. Diri ke istana atau orang kampung ke istana. Oh, kos kiai nu kamari ke istana teh teu parantes kadeuleun. Ieu ge kitu ngabesan ka istana, sendal jepit sebelah lain. Orang kampung dukuh atuh ka istana. Oh. Kadanan ku make batik seragam, jas henteu. Nini ge ilu. Bari kutang nagenges talina hiji hideung hiji beureum. Ieu bacakna lain dekanterkeun nikah, aing mah dekanterkeun paeh. Kabeh sakampung milu kabeh. Babaturan nagenges sekarang geus nekat aing mah. Kuari paeh ke paeh. Ji, siapa kos perang bae. Langsung ditikahkeun, beres ditikahkeun dalahar bali. Geus indung bapana ge dulur-dulurna geus eueuh sama sakali anu cicing di istana. Geus kabeh nganggap paeh. Sapoe didenge-denge bae ku masyarakat jeung ku keluargana aya eueuh dongengna ieu paeh. Biasana zaman baheula mah asal nongkrong beta paeh. Ieu geus gadengkeun tongkrong. Asal istana tong. Nah, geus innalillahi berarti. Poe kahiji tongkrong didengekeun eueuh. Poe kadua eueuh. Poe katilu ge eueuh keneh. Dak aman ieu. Teu paeh aman. Kaget kabeh ge. Kumaha indung bapana mah geus ngadengekeun tongkrong bae. Tetep teh. Horenganan encan nya teh. Begitu maleman ka opat
santri makan biasa, kamu sholat beres di musola sholat, balik ke imah, masya Allah, eta pamajikanna nangis siap tempur, geus teu make jeroan-jeroan. Sesegitan ti mimiti minyak duyung. Datang ke internet dipake kabeh. Ya lagi barang asup ka kamar teh. Masya Allah, payah mulai gitu. Jadi lain memikiran happy, lain memikiran sesenangan, kalau mikiran payah mulai nya. Payah mual malam ieu cekeun aing. Asana. Aing isu kabejakeun cekeun. Ina malah mikiran payah mual. Moal aya panganten di mamana ge nu mikiran payah mual aing, payah mual aing moal. Nyana diuk we di kamar kieu. Kaluar deui. Akhirnya diuk dihareup di luareun kamar. Cek pamajikanna ka geus peuting ayeuna. Kos kuari bae cek panganten angel ngariung cek dia. Bukan kinerja aya kebal. Panganten bos lain deui. Ki uci lama amat sih katanya. Nah, nyana keur ki bae panganten geus geus ka besi geus siap sare atuh geus peuting ke. Engke teh keur naon Kak? Wiridan. Santri kan beda. Nu diwirid poho sugan teh mah tasbih dikir paeh moal paeh 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 tidak salah wiridan biasa baca tasbih sholawat lain malah kadienakeun mah barang geus liwat ieu teh nu kikieu ya sana paeh sana paeh sana paeh sana paeh sana paeh geus dikir ku ya lah cek gara aing ye kawin ku kawinna tapi aing puyang cek bertahan ge aing can sare meureun aing sarua barang keur kitu-kitu jol teh ayam jelema jangkung gede make jas wah ieu masalah ieu sia coba-coba kawin ke anak raja ieu teh nyaho sia aing raja jin anu aing resep ke anak raja ieu saha bae nu wani kawin ke anak raja ieu dicekek ku aing aing nanya ka sia-sia ngajedog di dieu naon henteu kula mah teu geus kawin sianya encan cekeuna santri sia bohong aja ih temen geus kawin ge di kamar kula mah di luar bener oge cek cenah eleh jin adena ge teu ka kamar cek cenah aman aing adena teu asup mun aing asup geus aing bae aduh aing adena di luar bener sia encan kawin ih atuh kula di luar pan ieu aman men Masya Allah. Guys, Aisyah henteu kawin mah jeung can kawin aman. Ngan sia ku aing deuk diajak jalan-jalan. Ih, jalan ka mana? Ulah loba omong. Aing raja jin di dunia ieu. Ya. Urang lelempangan leuleuh alam, dicekel bae teh huluna. Biasa pun kajas tinggal huluna benok sakumaha manuk peking raja jin langsung hibersa tuh dulu kota Jakarta tuh dulu istana tuh Jokowi tuh tuh polisi Tito
Panglima tujuh. Panglima siapa Panglima? Gatot Subroto. Lupa. Tuh yang kecil aja Nasir tuh. Ya udah lupa. Terus ke laut, ke gunung, diajak jalan-jalan. Cak Raja Jin kagok caknya naik. Urang naik ke luhur langit. Naik ke luhur langit. Wah. Cak santri bahaya ieu. Bahaya tuh caknya, waduh. Begitu naik ke luhur langit, aya nu keur wiridan di luhur langit maca babarengan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Horeng malaikat keur wiridan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Eta Raja Jin barang ngadenge suara la haula teu berdayanya langsung kelepes. Wah, cek santri aing paeh ye. Ragak aing kajen kumaha ge. Bener tak kata guprak ka handap. Pingsan Raja Jin. Santri mah tuh kok mau pingsan jasa. Ragak. Bangsa 5 menit 10 menit karak robah cage. Masya Allah cak santri. Orang para insan ya. Di dulu Raja Jin masih pingsan kene. Nah, senjata ya. Berarti patalukana la haula. Ya, sia ku aing. Bener baik. Begitu eta Raja Jin hudang heut bentak neuleuan mana si santri yo, mana si santri. Langsung santri hudang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Boleh pak wae Raja. Nah, sia. Langsung jana lompat ke istana. Tok. Saya cak dogalis. Salaki gegeran ieu geura. Gerahan buka. Gegeran cak jana. Langsung dibuka truk langsung ditangkep. Wah. Terjadilah malam pertama. Masya Allah. Encar hasil makosid. Encar hasil maksud Raja Jin datang. Oh, ternyata sia horengan geus kawin. Cekek sia ku aing. Eta keur tanggung ge hudang Raja Jin. Eta santri. Macakeun la haula wala bari nunjuk-nunjuk, leluhur nunjuk handap nunjuk. La haula wala quwata illa billah. Eta Raja Jin ngagolepak deh. Raja Jin ngagolepak nyana naik deui. Reset. Kakarak deh naik deh Raja Jin hudang. Hudang deui nyana. La haula wala quwata illa billah. Golepak deui nyana naik deui. Bere cek Raja Jin aing eleh cek. Geus atuh pabajikan aing jang sia. Teureun-eureun aing puyang deui cek. Guys, kuserahkan istriku kepadamu wahai santri. Engkau mau kemana? Jangan ganggu aku lagi. Aku mau ke negeriku. Di mana negerimu? Negeriku adalah di hutan dukuh. Ya sudah salah. Langsung aman. Malam eta malam biasa tuh naon kitu ngaranna malaman pertama. Aman biasa. Isukna biasa mararandi. Ngarokok di Samsu. Santri atuh. Diarintip ku KBH. Raja ge ternyata ngintip. Minantu ieu teu paeh cek cenah. Raja ge ngintip. Aman minantu aing nu ieu. Isuk-isuk ya ngarokok bae. Tuan Raja kadinya, iya sih aslina apa bobongkong cek cenah. Aing mah beusi teu asli dong ieu minantu cek cenah ieu. Ternyata asli. Aman. Mana jeung bapakna datang ke istana maksudna ngalayat geus tiluna apa encan.
Waalaikumsalam. Eta bapana teh ka anak sasalaman ge teh jadi asli sia apa curig deh sia. Ieu ulah kitu bah. Ieu kula asli aing teu mungkin. Sebab kadengena tiba lagi kawin paeh kawin kaya kun sia ieu aman. Oh, kula mah boga antina. Kula boga antina. Bener sia. Ih, kula pan mesantren. Pokokna aing ngaran-ngaran santri mah bah dikelek wiridan. Dibitis wiridan pinuhi awak kula ku wiridan nu madak aman nu bener sia masyaallah ayeuna tuan raja dulur-dulur bapana emana nanggapnya anak ieu sia bisa aman kieu ternyata horeng pamajikan kula ieu geus dikawin ku raja jin resepeun jasa saha anu ngawin ka anak raja dipencet parae dicekek parae Aisyah teka cekek kula ge diajak ngalalakon ka langit ternyata malaikat keur maca la haula wala quwata illa billahil alil azim akhirna eta raja jin nu mawa kula teh leuleus ragak pinsan ku kula dipraktekkeun alhamdulillah setiap ku kula dibacakeun la haula wala quwata illa billahil azim jin tersebut leuleus teu berdaya. Jadi kula aman. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah nu mantap. Urang kuari deka leuweung geledegan macana eta bae la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nu reuneuh ulah sok make paniti sok pada kieu. Paniti sok gede kieu. Deka luar ti imah bae ge di dieu sapu nyere di dieu sapu duk. Masyaallah. Pengki di bawah cak jurignya batur aing ya teh kudu geus bari mah bacakeun la haula wala quwata illa billahil aliyil azim iyalah wiridan nu paling hebat raja jin ge eleh